Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana bayayana utamina pisan mah tuka baraya-baraya mika resep mika cinta kada carita karangan Amboros dina judul Talaga Getih teh akiwari baris di Bandungan bagian anu ka-38. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ka-38. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsan medarkeun kaayaan darjah anu harita menang beja ti indungna sigodeg tina ngeunaan suta maot teh nya. Kumaha tu para pamirsa? Lajenganna ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Harita mangsa alam kurang lebih jam 10 lebih saeutik aya hiji tangtungan jalma anu keur leumpang juga anu rusuh pisan tayalian horeng si mana horeng Jang Darja anakna Juragan Subrata. Jang Darja anu aya keur istengahing perjalanan malahan madeg balik ka imahna. Darja lempang rusuhan ti serik nang setengah lumpat puguh we tu hayang gara-gara nepi sarta teu kudu dicatur lilang di jalan urang kocapkeun harita Darja geus anjog ka imahna samalah kasampak geus loba tatanggana anu keur ngarariung bari jeung babantu nguruskeun sagala rupa anu dibutuhkeun keur mulasara layon. Ari anu sawareh deui mah harita teh ari nit muruka kuburan keur mantuan ngalitaneuh cenah kuburan pikeun ngurebkeun layon suta lamun engke geus datang ti rumah sakit. Ninggal kitu Darja atuh ka jero imah bari jeung mawa hate anu ratu gedeg-degan bareh katempo bapana nyatana Juragan Subrata keur diuk ngariung di antara ayeuna aya bapa lebe jeung Abah Ewon dibaturan ku sababaraha urang kokolot lembur anu sejena. Cadengkeun Aih Darma jeung Bapa Ici can baralik sabab keur nguruskeun layon suta nu tadi dibawa ku pihak berwajib pikeun diayakeun papariksaan cenah jeung panalungtikan. Sanggeus aya di jero imah harita Darja seleuneu nyamperkeun ka bapana. "Ama, aya naon ieu teh Ama?" Ceuk Darja langsung nanya ka bapana. Malahan mat terus seseledak ngadeketan gek diuk gigireun bapana. Ari jalma anu keur ngarariung diukna rada ngeser nempo anakna datang Juragan Subrata ret ngareret malah terus malik tumanya. "Gagah abdi mah ari maneh tas di mana ieu teh wayah kieu meuni karek balik nya teh nyaho maneh teh lamun boga adi maot." Cek Juragan Subrata ngomongna bani setengah muncereng ka Darja ari sabab ngerasa geuheul sajabana ti kitu Juragan Subrata jadi penasaran nah naon sababna anakna teh jadi papisah. "Abdi mah pugoge teh terang Ama nah laras eta teh kitu." Bener adi maneh si suta maut jadi Ama teh kacidah ngarasa heran apan tadi penting teh suta teh ini teh bareng jeung maneh tapi naha jadi kieu jadi teu bareng ari maneh geus di mana atuh sok jawab. Juragan Subrata nanya bari jeung beungitna katararda bareubeum juga anu ambok kan jadi anakna tapi sabisa-bisa ieu tahan sabab era kudu ngaraksian. Ngadenya penanya kitu ti bapana Pok Darja harita. "Duh Ama, mohon laras ari wengi mah
Abdi teh sasarangan sareng Suta teh. Malihan mah atuh sareng si Gode gitu deui atuh sareng si Godin. Tapi nyaon. Sok, omongkeun. Kieu ama ari anu saresna mah Kumaha? baramat atuh Darja ngadogingkeun kajadian tadi peuting dina mangsa narala joronggeng teh ti mimiti indi ti imah nu niatna dikalajo nyatana kalembur pasir awi teh nepikeun ka mangsa harita sakabehna diteteh eueuh anu kaliwat sakumaha omongan anu geus dipedar ti heula-heula kabeh didongengkeun malah dibarandungan kuno area didinya kalawan saragap tur Daria. Tak kitu ama lalakon tadi wengi teh. Oh, jadi si Suta teh indit ngajajabkeun awewe. Dalapat gitu ama. Punten Aden. Bapak teh bade ngiding tumah harosieun. Bapa lembe anu kita diukur jempe berjeng ngabandungan harita ngomong berjeng neuteub ka Darja nyamangga palebe aya pit paterosan naon kieu paterosan bapa teh jadi wengi Den Suta ngajajabkeun istri laras ari jenenganana saha eta istri teh sareng urang mana anjeunna teh sarana deui kunaon atuh kumaha ciri-cirina tanda-tandana manawa sareng manawi Aden emut kene saur bapa lembe nanya ngaran eta awewe anu tadi peuting dijajabkeun ku Suta malah barejeng nanyakeun ciri-cirina sagarupa hayang jelas cenah da puguh penasaran jeung deui apan awewe eta teh mangrupakeun jalma anu panungtung babarengan jeung Suta. Ngadengi pananya kitu ti bapa lembe pok Darja harita. Ari wartosna ka abdi mah sarana teh bapa lembe eta istri teh jenenganana Sarah. Sarah. Raraina katinggalna meuni geulis palebe. Rambutna panjang salirana jangkung alit pakulitan bersih sareng anjeunna teh nganggo acuk beureum katinggalna ku abdi mah nanging datet terang atuh ari lemburna mah mungpun adina we anu kantos nyaurkeun tah kitu nya ku abdi teh diwidian we da manawi teh atuh moal aya kajantenan anu sarupa kieu cek Darja mereka terangan ngeunaan awewe anu ngaku boga ngaran Sarah anu encan kanyahuan saha-sahana jeung di mana lemburna ari sabab peuting teh teu kungsi tatanya itu jeung ieu da puguh keur pogot tala joronggeng dina papanggungan ngadenge dongengna Darja kitu pok bapa lembe harita jadi ngaranna teh Sarah bapa lembe Sarah eta istri teh laras pisan tah ari sateu acana naha Aden Darja kantos penakeula atanapi henteu nya susuganan we atuh kantos tepang boh di jalan pasampangan kitu aduh punten palebe manawi teu kantos tepang sareng abdi mah cek Darja ngajawab berijeng luk tungkul ari hate leutik mah ngarasa sedih lantaran adina anu katelah Suta teh adi anu pangdipikanya ku manehna sabab salilana sok babarengan tara papisah tara paanggang tapi ku ayeuna Suta bet kudu ditakdirkeun maot ti heula nyatang toe Darja teh ngarasa keung barang jeung kitu ngadenge di jalan Sorasarina mobil ambulan jiga nama nya atuh keur ngarobrol kitu teh teu nuluy tungtungna kabeh ngarasa curing hak pedah ngadenge sarina asup kaburuan imah Pasubrata ini lancuh rupina malayon Den Suta tah tesumping agan margi ka kuping geuning itu sarihini sarihina lah pisan
Bapak lebe rupina maeta moal mobil ambulan anu ngajajapkeun layon pun anak. Palebe pami anu salajengna kerja kumaha ieu teh. Nya dia siapa layon pun anak teh dikurubkeun ayeuna bae. Kieu itu juragan. Pami tos ti aya deui anu kerja di antosan masun. Saya kene urang engah-engah we kurubkeun margi pami diingkekeun maduh beli kabojang sonten manten agan. Sajabina ti kitu sagarupi anu diperjogikeun kanggo syarat-syaratna oge da parantos ren se disiapkeun sun dah. Nya mangga itu aya kitu mah palebe. Sim kuring masih jangiringan nyanggakeun we ka salira bapa lebe ku anjeun. Kumaha saena we? Ya, ayo atuh aganah urang ayeuna mah ieu urang papageun kaluar atuh. Jung bapa lebe nya kitu deui Juragan Subrata. Harita kaneh narantung kitu di darja. Malah diturutan kuno sejena terus kalaluar ti jero imah. Tekung selila mobil ambulans ka pakarangan cekit eureun terus atuh pada muruk malah layon suta dikaluarkeun breh ka tempo ku sarea. Layon suta teh geus meunang ngungkus ku bel ku boeh hargayang atuh harita digarotong malah dibawa asup heula ka jero imah dibagiakeun ku Ibu Halimah indungna. Anu teu eureun-eureun ceurik umbar cimata kitu deui adina Ratna teh sarua. Juragan Subrata katara nguyung karek ayeuna karasa leungiteun ditinggalkeun kuno jadi anakna. Ari Darma sok sanajan heueuh oge keur ngarasa sedih jeung nalangsa, tapi sakuat tenaga Darma teh atuh nagerkeun hate sangkan ulah kapangaruhan teuing ku kaayaan da puguh loba kawajiban-kawajiban anu kudu diuruskeun. Ari Darja nempo adina anu geus dibungkus ku boeh teh dikarasa segeruk keceurik manehna ngarasa kaduhung lantaran masa teu bisa nalingakeun nu jadi adi. Kasubri para wargi gancangna ieu carita layon suta geus diurus sapuratina nurutkeun kabiasaan anu sok dijalankeun di lemur eta. Nya geus kitu mah ragayang layon suta teh digarotong atuh ku opatan terus dijajabkeun ka kuburan malah pada ngagiringkeun ku kulawarga jeung batur salemburna. Urang jojo ringkesna layon suta geus nepi weh ka kuburan. Taneuh kuburan atuh geus molongpong kosong tinggal nungguan anu rek ngeusianana. Nya anu saterusna mah atuh harita keneh layon suta dikurubkeun sakumaha ilaharna malah pada ngadoakeun ku sarea sangkan ditarima iman Islamna jeung dihampura dosa perdosaanna. Mangsa nyerelek henteu karasa tina ti beurang kana sore kana magrib ti magrib kana peuting we. Di imah Juragan Subrata geus loba dijelemah anu keur ngarariung sabab harita teh deuk ngayakeun acara tahlilan poe kahiji maotna Jang Suta. Matak teh heran lamun di imah Juragan Subrata kaayaanana jadi rame sabab loba anu keur ngararubro harita teh. Di imah teh katempona meunikeun karempeg aya Bapa Lebe, aya Pak RT, aya Pak Ici, Bah Ewon, Jang Ahman, Oman, Odang, Mang Salim kitu deui atuh si Goni katu si Gojin. Harita mah aya. Dieun ngarea-area deui teu kudu ditataan saurang-saurang ada puguh loba pisan. Sabot keur kitu pot Bapak RT harita. Juragan, hapunten pisan. Sim kuring teh neme tiasa nepangan ayeuna sajabiti kitu nya sim kuring teh
ngahaturkeun sajanggiring bela sungkawa kasalira juragan sakulawargi anu nuju kenging cocobi. Nyamugia bae atuh almarhum tuang putra nu jenengan Den Suta mugi sing ditampi iman Islamnya, amin. Sing dicaangkeun di alam kuburna, amin. Sareng hapunten sagala rupi dosa sareng kalapatanana ku Allah dihapunten, amin. Pak RT ngamitian ka obrolan nuhun atuh Pak RT kana kasumpinganana nya teh sawios karek datang ayeuna oge da geus beres sagala rupana. Jeung da deui Pak RT kuring oge geus ngarti cantu da Bapak RT teh meureun boga kaperluan sorangan. Tapi alhamdulillah da geuningan teu matak susah. Sanaos Bapak RT teh aya ge kuring teh ngarasa bungah jeung regreg. Naon margina lancaran geuning loba dulur anu urang lembur anu geus pada daek ngabantu kana kasusah sim kuring sakulawarga. Tah kulantaran kitu sim kuring sakulawarga deuk nganuhunkeun ka para saderek sadayana anu geus nyembongkeun kabelana boh ku tanaga atanapi ku pikiran sarta jeung anu sejen-sejena sagala rupina katampi katedapisan nya mugi bae sing janten amal ibadah anu ngadatangkeun pahala keur urang sadayana. Amin amin amin. Amin. Bapak RT jeung Jang Ahmad pangheulana nyebut amin. Juragan Subrata lebah dieuna mah nganuhunkeun ka sakabeh nu araya di dinya. Malahan mah dibarandungan ku sarea oge bari jeung terus ngajawab amin. Saur manuk patembalan jeung baturna. Komo atuh si Dolen jeung si Uca mah nimbalana teh ngahaja bang tarikna. Keur kitu pok Bapak RT harita. Nah, hatur nuhun atuh. Juragan upami katampi mah nya kumaha ngawitanana ieu teh juragan? Make aya kajantenan anu surpaki heuh. Puguh kuring oge poekeun keneh can ngarti jeung can nyaho kanu geus kajadian teh Pak RT. Da geuningan masih keneh ditalungti kudu wajib. Jadi can bisa mastikeun kana sababiah maut na ieu teh. Da geuningan eueuh saksi mata anu nyaksian kana eta kajadianana. Janten teu acan kanyahoan sababiah nya. Terus pisan Pak RT. Ya atuh banyak itu Bapak RT. Tadi tabikeun bae heulangan pasoalan eta matang tuda moal lade oge bakal meunang laporan tinu wajib. Nya urang tungguan bae hasilna ku sarea. Sugan jeung sugan we atuh maotna anak kuring teh bisa kanyahoan. Ulah kawas waktu maotna Nyi Utari nepi ka ayeuna. Labeng kuralang teh kapanggih sababiah. Nya palabe leres pisan juragan. Punten juragan kumaha ari perkawis tahlilan. Nah tos tiasa pami ayeuna dikawitan margi bilih wengi teuing ieu teh sun. Sareng dia tuh da geuningan merita sampeng kieu ieu teh. Samalih hampir salembur rupina mah ieu ngempal sadayana aya di dieu. Sae kitu atuh Bapak lebe. Da rupina mah tos teu aya anu sumping deui. Mangga bae tahlilan gerak kawitan. Sarengna deui supados teu nyangkolongting kana waktos. Margi bilih kabujeng tunduh ari wengi teuing mah. Saya agan nya mangga atuh juragan pami kitu makeun urang kawitan. Prak atuh Bapak lebih ngamimitian ngadua. Malahan mah ditarurutan ku sarea kalawan husu pisan. Saurang oge eueuh anu galidir. Sora nu tahlil kadengena meninga gerenggeng kawas sora engang we. Bet asa mata keueung ngadenge kitu mah.
Komodei dina kayaan teu peuting anu keur sepi cempling. Jadi teu matak heran lamun ngahudangkeun bulu punduk. Parandene kitu atuh tahlilan dina peuting harita kawelang lancar. Eueuh kajadian naon nu matak pikahariweuheun jeung anu matak pikasieun. Gancangna rengseh ngadua ama saur atus harita susuguh diasongkeun ka nu marariu ngadaharan muni aralus jeung segala aya rupa-rupa ngaleuya da puguh ngahaja disadiakeun keur anu araya di dinya nya teu hese brak atuh sarea ngopi pating camuil diselang jeung ngarobrol bari jeung sukaseuri jiga anu ngarup-garumbira. Kaayaan anu sarupa kitu datang tu metak bunga pikeun juragan Subrata sakulawarga. Lantaran naon lantaran susuguhna asa ditarimakeun. Nya lila kulila nincak kana jam 8 peuting, urang lembur teh geus anu miluan tahlilan. Geus tingkoleseh menta atanapi endeu aramitan. Malah nungtutan balik ka imahna sewang-sewangan. Ari si Godek balikna teh bareng jeung sobatna nyatana si Gojin. Lantaran imahna teu pati jauh jadinya mah ngan ukur kahalangan ku 5 suhunan. Malah kahalangan ku kebon sampul Mang Sukron. Si Godek leumpangna bari jeung mawa obor. Seuneuna atuh ngagebur nyaangan jajalaneun. Sedengkeun si Gojin leumpangna sisi kebon deukeut solokan sajajalan bari guntreng we ngarobrol. Sabab ngarah teu tiiseun cenah. Kira-kira atuh sapengkolan deui ka imahna. Anak gorobas kadenge pisan aya sora anu ngagorobas. Atuh puguh duanana curingak terus rugreg areureun. Alah, dek, aya ngagorobas euy naonnya? Ceuk si Gojin rataret ka sisi kagigir. Nongpoan anu tadi ngagorobas terus atuh harita dodongkoan. Bari jeung ngawaskeun kana pelebah datangna sora di kebon cau anu katara oyag-oyagan kawas kadupa ku begu anu ngaliwat. Oh, beuring oge euy kada lumpat meureun. Jikana mah ruwaseun tah sabab keur hees manehna teh kagebah meureun ku urang anu ngaliwat. Manya sia aya kada sorana gorobas tarik. Nya sagede kumaha kadana sia teh sagede-gede doma teh kumaha. Tangtu mah sagede bayawak atuh euy. Yah, geus teh kudu loba pikiran si Gojin anu kitu patut mah. Mikiran waktu di pikiran geus lain malah. Ayolah, urang leumpang deui. Si Godek harita ngalengkahkeun sukuna. Tapi bareng jeung kitu ujug-ujug cikikik itu kadenge aya sora awewe anu seuri. Anu seuri euy. Basanya moal itu si Dolen jeung si Ucok ngadon ngaheureuyan ka urang meureun da geuning eta pejuh teh duana oge tukang heureuy. Bae lamun panggil di warung ge tanyakeun ku aing ceuk si Godek ngalengkahkeun deui tu. Sukuna kebah terus luak liuk ka patebah kalebah datangna sora. Eueuh kawasan euy. Masalah maranehna geurayu. Keun si urang di geroan ieu geura jiga mah. Tuh, di dapuran cau tuh. Meureun babenyit eta mah maksudna mah rek nyieun sieuna ngaheureuyan meureun ka urang. Baru kadan urang teh rek cieun eueuh pikeun aing mah. Ceuk si Godek bari jeung nyangnya seuri sarta boga timburu lamun anu tadi seuri teh si Dolen we cenah jeung si Ucak baturna keur ngaheureuyan ka maranehna. Pok si Gojin harita. Ayolah, geus si antap kudu kitu motong dipalire euy. Engke oge atuh bakal pating puncak nih sih keluar sorangan.
Tangke lamun parang geus bating kucengis, urang tegor we. Atawa tengor atawa babet tahuluna kapalang. Baging cokorna bohongan sia wani ngaheureyan kain. Kitu ceuk si Godeg. Bangun anu keheul bari jeung terus leumpang deui. Tapi karek oge aya kana sababaraha lengkah. Anak jekuk cung kadenge aya suara anjing babaung. Barang jeung hiupna aya angin dak dumadakan ngagelebug rai atuh buluk-buluk si Godeg jeung si Gojin. Pating puring ka kaayaan lemah dinya di sisi kebon teh jadi mata keung. Godeg, Gojin. Cihil jerheul aya sora awewe anu seri bangun anu suka malah kadenge jelas pisan ngagerwan ngaran maranehna duaan sorana ngirung mata kukurayeun atuh si Gojin jeung si Godeg telu sirih reret duanana ngerasa kaget lantaran ngadenge aya awewe siserian tapi teu katingali jirimna. Ye kawasna mah lain si Dolen jeung si Uca euy. Sisirian gitu sabab sorana asa teu wawuh eta mah jiga sora kun teh si Godeg atuh noel harita leungeun si Gojin anu keur nangtung gigireun. Ieu mah si Dolen eta mah da kitu geuningan sorana ge mie goreng patut. Ngirung matak muringkak bulu kewek. Cek si Gojin harita bari jeung sasarengehan da keukeuh si Gojin mah nyakana teh kasih Uca jeung baturna. Dina kayaan kitu nanging atuh harita kadenge aya sora awewe anu cirik. Sorana bangun anu kanyanyerian, mulas meuli es tuning pikarunyangan. Godeg, tulungan ang uwin. Godeg, pangnumbukeun deui ieu sirah jeung awak. Aduh ampun. Pangnumbukeun sirah. Aduh sirah huluin pegat tolong. Itu ceuk eta sora awewe anu ceurik. Harita ngomong ka si Godeg minta ditulungan cenah hayang dipanumbukeun deui sirahna anu pegat. Jep sakedapan mah sora anu ceurik teh simpe jempe diganti ku seorna sora angin sia handaruan nebakana dangdaunan ngajadikeun kalahkai rabeng nguragan. Si Godeg jeung si Gojin duanana katara ngalaper ras inget kana kajadian sabulan anu katukang sabab kalemburna guyur gujrud ku beja aya jurig hulu anu datang ka garduhrona jeung ka imah si Oman. Ya Jin aya nu minta tutut ka urang euy kadenge ku sia tuh Lain minta tutut tapi minta tolong tak kamane. Cek si Gojin bari ngagibrig awakna teh sareng si Gojin awakna ngalapar beungeutna lamun ti beurang bakal kata pias koneas terus atuh ngacung-ngacungkeun oborna anu kakalicesan kata baku angin dipakainya angan aka palebah dapuran jauh nu katempo poek jeung hariung ku tetangkalan si Jena.
Barang jeung kitu anak pucungho ti tukang ngendah lauk dapuran cau. Aya anu kaluar hiji tantungan awewe nu make baju bodas tapi eueuh alias sirahan. Sarta jelas pisan katempo tina buhungna ngalai getih seger anu nyarak celakan. Samalah maker kitu teh disusul ku kalayang sirah jelema anu ngalayang luhureun awakna anu harita kerenyang hareup kaduaan. Nyaksian makhluk na serupa kitu da eta mah si Godeg jeung si Godin riwasna luar biasa. Ayo berumbung si Godin harita lumpat ngabecir bari jeung kekeleuhan nyebut curi. Teh serigna bari jeung notog-notogeun maneh da puguk geula jeung sieun anu gedena mah nempok makhluk anu sarupa kitu. Buuk panjang diriaban ngariring kiwit panona beureum semung hurung sihung ranggeteng. Letah panjang bari jeung ngalel ari irung atuh ngadungkuk jiga bangkong anu keur cumaguk. Nampo si Gojin anu geus ngaberengbang lumpat ti heula. Si Godeg ngarasa ruas lantaran manehna mah ngan ukur ningali ning tinggal sorangan. Nya taloba deui mikir harita keneh atuh berengbung. Si Godeg oge harita lompat bari jeung kekeleuhan. Yori. Cang para pemirsa, ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengan insyaallah. Mang Dedi tantos baris baruruh bagian anu ka-40 nalunya. Atur nuhun kumaha rubi perhatosanana, lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.